Ini asal lieur kieu ye, bieu datang banar cenah geus ditebas. Datang deui juragan ngomongkeun kitu. Kumaha ieu teh anu benerna ieu teh. Ah aya ban gagal ieu bonus teh ieu mah ye. Geus kieu mah. Asal lieur ieu kana sirahna ge ngabarungan teh. Jeuk banar kitu, jeuk juragan kitu. Cenah dibeli keur ngora. Tapi teu diala keur ngora. Ayeuna geus kolot datang banar. Ya kumaha ieu teh urusanana ieu teh. Asa pabelit ieu kuring nya. Teu aya lieuran kitu banar jeung juragan teh. Piraku aing kudu ngadat ye ngalieureun kieu mah. Tama-tama ieu mangkeluk eueuh deui hiji deui. Disedot. Beuh. Ngalieureun pisan ieu mah. Waduh. Kumaha jalan keluarna ieu? Piraku ieu nyengcangkeun mah. Paiteun sieun ka panggih ti ku juragan. Alah, salieur ya. Duh. Keduhitkeun ya. Mana borolok. Oh, maju. Mana harga keur hade. Yes, mau duit ieu mah. Mau duit, beli sigana ieu mah hayang meuli korsel teh ya. Gane ya. Kadang korsel dikana bawangkeun salah ladang korsel dikana bawangkeun aduh salah dewa ladang bawang kana korselkeun Kebenaran juragan. banar geuningan aya naon banar Hai parek dipuat ayeuna bawang ke ieu teh. Tu abdi mobil geus dicana ka dieu. oh atuh erek dipuat mah puat we nah kunaon mobilna mah jeung dipuat Kapan geus jadi juragan? Ieu teh bawang teh ayeuna pan rek dipuat ku abdi. ke kapan harita kukuring di dagoan masa geus ngalunasan ka mana eueuh wae Pan teh heula mah juragan keur leutik ayeuna rek pan di alam rek dipuat. har nya teu bisa kitu atuh pan baheula ngajualna oge keur leutik ku ieu teh pan di dagoana tadi ala-ala wae teh deui ayeuna mah geus gede nya beda deui hargana geus gede kieu pada diurus deui Har kumaha juragan? Asa teu laras ieu teh. keleres di mana pan hari cing rek nanya basa meuli akar kumaha Kapan keur leutik juragan ieu teh geus jadi. tah geus jadi mereka leutik tak kuya pan di dagoana setia di ala-ala pan hari ayana mah geus gede tunggu jadi bawang aya harita basa meuli keur naonan Atuh kumaha juragan ayeuna ieu teh kumahakeun atuh. Abdi mobil geus nyana kitu. hanya tuh apa hari geus ieu mah da harita ieu mah ngajual lagi kan aya daunan ayeuna mah geus meunang ngarogol teh nyaho hari kitu kieu oge Ieu mah juragan kudu diriungkeun jeung RT. nah makanya gede diriungkeun jeung RT Ieu mah kudu diriungkeun teu bener ieu mah. teu bener kumaha cing sakali deui pan ieu teh barang teh ayeuna mah meunang ngarogol hari basa harita mari pan keur leutik keur aya daunan tah ayeuna mah geus eueuh daunan geus ditek-tek keur diriungkeun ge moal sieun da masalah ieu mah da ngajual ge keur leutik lain geus diporogol kieu Lieur juragan ieu mah kudu diriungkeun ke RT. apa diriungkeun jeung si RT Ieu ki tepungan RT ieu mah ayeuna mah. sok pek Ge tepungan RT. pek lah tepungan RT da salah ya ban teu ngajual ge keur leutik salah liur atuh teh baheula meuli keur leutik keur kitu pan meureun teh dipiara keneh diobat deui di mes deui dikorek deui ari manehna meuli we lamun tadi poe mun tadi piara teh meureun nyerek kalah da moal jeung wae atuh cenah diriungkeun jeung RT oge da bakal meunang asana teh Aduh, asa cara pekil ya pa ya panen bawang teh. Jeung juragan can ka dieu keneh wae jeung hayang kopi jeung ngerokok ka mana eta nya. Aduh. Nah, dan Pak Kadus.
Alah, nyata bang. Saya mah ya teh asa capek di dieu teh ya. Juragan eueuh wae ya panen bawang, Pan. Ari abang rek kaya naon ya teh? Di sini. Ningali kebun atau Pak Kadus. Kebun orang kan nggak ningali kita karyawan orang eta teh gaweana lieur orang mah Pak Kadus euy. Lieur kumaha ari abang? Eta baru udah kurang kana pelontong kabeh Pak Kadus euy. Kumaha? Eta Pak Bang. Kadus. Saya mau tanya bang, saya mah teu ngarti sama abang gitu teh. Abang teh merantau ka dieu teh bang. Oh, Dan sesarina orang pentas mah karena jual moli. Nah, ieu lompat kana tani gitu teu ngarti ye. iya Pak Kadus. Mun di dituna oge di Sumatera anya we ieu Pak Kadus. Aya tani da urang maresep we meureun kieu Pak Kadus. Oh Tani gitu. mah Tapi alus eta tanina di abang. da kitu we meureun Pak Kadus. Kitu we sarua meureun. Sarua Oge kitu, urang kitu sarua Pak Kadus. geus pangih teh jeung juragan. Acan euy. Atuh kumaha can panggih mah ye. Gimana juraganna gimana geus? Tapi eueuh geuningan di dieu. Wah, telepon ayeuna mah kitu teu kuat ini sayang udud jeung hayang ngopi gitu. Gitu Pak Kadus. Heeh. Oh, kan bae lah. Karte urang teh heula ka kebon. Pak Kadus. Urang teh heula ieu dari Pak Kadus mare ngarokok mah aya di dieu Pak Kadus. Yeuh, aya dibawa ieu rokokna Pak Kadus ieu mah. Urang we nu neangananya Pak Kadus, yeuh rokokna Pak Kadus. Oh, bejakeun ka juragan, anu gawe gitu jeung geus teu kuateun hayang udud gitu, hayang ngun kopi heuh lain da. Kuring wae meureun, ya kade kitu japrena kitu nya. Oh, siap Pak Kadus, siap Pak Kadus. Tah kitu lah. Meh puguh ieu mah. Kieu tah nya Pak Kadus nya, urang tangan heula cugan aya di kebon Pak Kadus nya. Ya, Urang teh heula. aduh sugan we panggih ieu juragan ya. Mere oteng poe ayeuna ya. Juragan, euy. Abangku sehat abangku. Alhamdulillah. Alah, gimana kemarin panen sukses? Sukses. Alhamdulillah. Kapanggih tadi jeung Cikadus euy. Apa ginau gitu si Kadus? Meureun obes meureun. Ah, si Kadus mah teu ditu obes, Gas rokona ngeus. Opieuna ngeus. Malahan mah udud oge tadi diberi teh 2 bos. Udud oge tadi ka mana kana si Kadus? Ah, gitunya sia Ah, teh Cikadus si eta mah. gitu geuningan oge euy. Paling oge eta mah rek enta obes ka abang si Kadus mah. Peda apa we meureun abang kamari geus panen. Kan geus kamari urang mah ka dieu, tadi teh kapanggih di dieu. Ah, tah si eta mah sok kitu geus elodan si eta mah geus teu kudu didenge nah. Ayeuna mah ya we ayeuna mah ya oge rek ngarungan ieu barudak lagi cendararatan kene wae ieu padahal mah geus kagelar kieu oge geraba. Rek kumaha? Obes lah yang diheulakeun. Kitu. Kitu geuningannya Heeh. obesan wae euy. Ah, pokoknya mah dah barudak ayeuna mah sakedeung obes bari pagawean ya tinggal kan pagawean masih kena ngagelar kieu. Akeun wae Bang ah. Eta abang kumaha sukses eta keuanganna laku sabaraha eta kamari Bang. Aduh, kumaha kieu bawang kieu ayeuna mah euy. Nah, kumaha nganjlok pisan juragan. Anjlok pisan negara. Heeh. Keun wae ah da ieu mah untung teh ya geus dijual ke banar harita teh ditebaskeun. Ditebaskeun harita teh. Ngan ku banar teh diala-ala ngajual ke leutik teh. Ayeuna mah lain deui da geus gede bawangna oge nya diala we kuring teh. Kamari ge urang euy lieur. Liur-liur kumaha udah sok liur-liur urang mah petani salah ayeuna jadian deui isukan itu manya ayeuna urang eleh tina ngabon rek ngadak-ngadak kabuduk mah coba tuh atuh bangkar Bang teh tah ayeuna rencana ka mana iya Bang Ieu, nyangan ieu euy kumaha ieu? Sabaraha ayeuna ieu? tah lamun ayeuna mah teh rada reutetan deui ayeuna mah paling kana salikur Bang ieu teh butuh abang Heeh, butuh saeutik euy. kok bae butuh mana oba barang mah
omong atau nggak sebaratus tuh mah deui alaeun mah tenang we jeung ieu mah sok rek masa kebaraha pek bae mawa Oh gitu. gitu Siap juragan. siap sok da ayeuna mah da lantaran panas ya teh urang ngopi we gara ya ayeuna mah di ditu Ayo. ayo urang Ngopi nyawa heula tuh. ayo bari nu wasik kadus ya teh lila lah ayeuna mah urang ka itu we ayeuna mah urang ka sau nyuhan Aya si RT teh naonnya. Tum. Salam Heh, Gimana si Adik? geus di dinya teh di warung Warung mana si Rai? biasa we di warung eta teu boga udud. Be. Aduh. Semoga udut Heeh. acan. Jang RT keur naon di dieu Biasa we jeung teh mah kieu. Raguan kemarin depan naon teh? Juragan nebas bawang. Kerjana teh panjalan teh jang RT eta teh. Nya terus Ayeuna geus dipanen. Meunang meureun kek saseureun sabeunyereun mah obes jang RT. lila RT nunuan obes mah zaman mana mumpung urang keloba rezeki tenang Aslina eta teh. asli teh urang ira ngabong kakapeungan teh hayang Hayang Hayeung. atuh jang RT mah Tuh. butuh. urang mah toko tuh Cik. aduh mah tuh sababaraha toko hungkul jang RT hayang nu mana teh Ikhlas ridho Tuh. teh. Duh, bener we roba ududna yeuh. kop dek nu mana ieu mah urut nya urutna Di bawahnya Ah. jang RT nun pisan nya nya. Oh, sok. Obesna keur bae lah obes mah. heeh Gila. Sok. Juragan mah. kerjang RT keun we engke Nun nya pisan nya yeuh. sok Katambi ku jang RT. Nuhun nya. ini sami Di ka mana yeuna? aya nama abdi mah dekat ditu biasa warawiri Oh, nya mau neangan biasa ya Siap, tuh siap. sian Ah. nya ayo Ah, atuh siap, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa curiga jang RT mah ieu si Sedi. Coba rokok, coba udud. Duit di mana si Sedi? Obes di mana? Asa tegenah hate jang RT mah ieu.